Obet ulah di bawa si Ujang tehnya di dengi-dengi teh bisa ka bawa. Obet bisa ka bawa tah. Mah teh mending geus era ku batur, mamawa wae si Ujang. Ada mah ulah omat mending jeung Ali mending oge nya. Nya mak. Tang Ujang obet tang bawa omat. Dia marek yang ngadikeun sangu itu. Apa yang tuang? Oh yong mak. Heeh tak kitu. Sok. Si Obet tuh ulin teh batur. Oli, Nunggu dah. ayo ke mana? Ulin orang kukudaan lah. Ayo ngucap mak, Carakan mah. kalau ulinya Ujang ngadu kayak dungna. Ujang. Oh ngadu wae, Ujang ngadu. Orang jailan. Ayo, di mana Ujangnya? Oh di mana? Pan wayah ki masuk ngalacai. Oh, iya, tangan dia. Kuman. Kuman kalian. Mak, kamar mak aduh. Jangan ngelacai. Kurama ubah batur. Iya ya. Adi kemana? Ujang kemana? Udah ngelacai bet sama. Tadi Kita mah ngelacai Ujang. ngalacai mah gede mah di lebak. Mana? Borong jadi bantuan. Bantuan? Bantuan kobetnya. Wali hijau ah. Yuk. Tanggungan kurang weh. Sok mawet tanggungan kali udah nggak itu. Naon ya teh? Bet. Nung maneh kae ngamakan wae. Nah, ya bet. Bawa carekan. Bet. Au. Nah, bet. Yo Ujang. Aduh. Bet. Nyarekan wae. Bet. Modalin Ujang atuh, bet. Bet. Bet, aduh bet. Ujang dirangket aduh ayo bet. Ujang kalian di pohon. Bet. Kamana nya budak teh tipe ka eueuh pisan teh ngalacai. Tipikeun ka itu seeng kalah kangah-ngahgar. Suluh kalah beak tamu. Teh kanyakeun ka tetangga, si Ece sugan bae aya. Ece budak abi aya di dieu. Aya, eueuh kitu budak kemana jeung dulur. Teu aya aja ngobrol tadi di dia aya. Heuh bisi di ngalacai di tadi geus leuwih sajam. Teuing ka mana jigna eta. Aduh, aja obet mah aya teh ka mana. Ulah duding gue ka ajak obet. Bet. Dah ka mana aya? Bet. Mana budak emak? Saha? Si Ujang. Teuy teh bos Ujang. Bener. Dasar wana jeung ieu nya jeung obet. Tadi aya di imah mah nya. Ngadu gamar, ngaduna naon? Mana ulah tuh tudinganan. Bohong disebutkeun paling oge. Deang. Anak marmot disebutkeun. Disebutkeun pasti nage. Alah heueuh gini eueuh. Aya budak leutik aya tercereng li. Ulah waka tuh tudinganan nya eta. Budak eceut teh, budak abi teh yang ngajak wae. Budak abi teh eureuk ngalacai kita. Nah, tadi kita meuli opieun aya kamu. Kalah anu lamar. Oh, anu salama jang si Ujang nu kasep. Jang obet batara ngajak, ada matara ieu mah bingung. Ma Ujang mah obet. Ma ya Ujang mah obet ma. Ma ya Ujang mah. Aduh, ma ya Ujang mah obet mah. Obet mah. Astagfirullahaladzim. Obet teh ayeuna. Pak Ujang bangket mah. Gusti nu agung. Omong bantuan ngalacai ku obet wali. Aduh, eta Ujang mah dibongkot jeung batu. Mah, bujur atel mah garobong teh teh pada kabina-bina. Eta bujur atel garo heula atuh. Nah teh. Atel tuh hese angkeun. Sok mah buka mak. Aduh naon-naona. Iya tali. Oh, dibongkot ke pohon ya, dibongkot ke pohon. Eta gede hilan. Aduh. Obat. Cocok. Obat. Obat. Naon atuh mak? Obat. Naon make kokon Ujang coplok atuh mak. Oh nya. Ngabi tarik teuing atuh. Ieu mah diganu keheum mak. Coba ku karet geuningan. Balas dengkul maka Ujang obet. Heeh nya. Oh atuh. Kumat teh obet mah nya. Oh pasti. Tuh pasti di tengah. Dah mah dekat genteng mak. Aduh bener. Obet rasakan tapak lu mak. Tuh. Dia di genteng getai itu sok. Sok. Hese teh. Iya panangan aing petot mak.
Sok belaan atuh sia teh wag gadang teuing. Aduh. Alah ku obat. Oh, si Obet ku abi mah awas ya. Awas ya, Bang. Sok-sok ya buka. Atuh. Aing mah meuni kusing tungtung na mah gablak cepat goyang betujuh badak kieu.